Kak, Mana apa teh boneka Jepang? nyapal atuh mang, halus yang mang geus leuwih ti urang. Oh, orang hayang meuli. Hayang tah marane kan jomblo marane. Yo. Meuli. Ngeunaheun nya ho, meunang diemplut jaba sarua momokan mang. Leuwih ngeunah coba momokan oge. Ngomong ngajak ngeureun anjing. Ngeunah juga gebog cau anjing kieu we anjing. Sadigaweana anjing. Kak, nah susu maneh asal leutik wae euy. Heueuh mang, da salaki urang mah pas rumah tangga tara nyabak susu. Ah, bale ka aslina. Asli mang, salaki urang mah tara kanu susu, sok langsung kanu momok. Anjing, main gamres wae merenya. Kuat anjing. Tips jang lalaki anu teu payu ka awewe anu jomblo wae, ya dengkeun aing. Loba tangkal cau, bolongan ku sia, emplut we ku sia, sarua kana bucat anjing. Edan ngeri bos. Anjing, include wae mah yo. Kak, rumah tangga maneh nu paling rumit pisan keur boga salaki naon? Urang mah mang, salaki teu digawe tara ambek. Salaki selingkuh ge aing mah tara ambek, mang. Terus masalah nu paling rumit rumah tangga maneh naon? Tah, masalah terbesar anu paling rumit anu kurang dialaman, salaki aing geus bucat, aing acan. Tah eta mah masalah terbesar dalam rumah tangga kitu mah. Nyieun pasiat teh bener-bener kitu mah. Anjing. Nah jadi Jangar kan hulu. mau jadi aing ngawe meneh sieun. Keindahan ya mana di alam. Kak, cik aing rek nanya ye ka maneh sebagai Randa. Naon? Lamun keluar resep di kebon atau resep di hotel? Urang mah le di kebon teresep, di hotel oge teresep aing mah. Resepnya di mana tuh? Di jero anjing karasa haneutna. Guys, ya apal tuh boneka nu di Jepang geulisna ngaleuwihan urang sia. Ta eta teh diciptakeunna keur jang anu jomblo. Matakan kamararane anu jomblo sok gerak maraleuli lumayan sia bisa diemplut. Coba nih guys susuan. Bisa digerepe. Kok aya jelema anu ngagogoreng maneh? Ah, keun bae we goblok ah. Keun bae kumaha maneh ke? Biasana lamun anu ngagoreng mah jelemana leuwih goreng teh aing goblok. Satuju. Contohna sia goblok. Gitu sih. Salah.